hal-hal mundina hikam mawarid nur ilahi nu nyulusup ka jero hate. Hese ngomong keunana tamah lantaran kumaha diberena ku Allah. Aya nu ner doang, aya nu set, aya nu gede. Aya dicabut deui hal eta teh. Ke aya deui ner deui, aya nu gede. Teu kuat urang dibere hal teh teu kuat teh. Plong poho kana dunia, poho kana makhluk. Nafsuan di awak urang bakal aya ner. Asa di mana? Teu kuat aya nu ngan semenit plong deui. Ku sebab naon? Mata neuleu dedeleuan Allah. Ceuli ngadenge suara urang gabarengan ku nafsu. Deui hal. Asal aya nafsuan di awak urang aya anu sajam kuat, aya anu sejroning salat, aya anu sapoe, anu sabulan. Kumaha diberena bae ku Allah. Hese dicaritakeunana sebab eta mah berbagai-bagai kanikmatan aya di dinya. Mun keur aya di jero salat hese nyaritakeunana kangeunahan salat teh cak Kangjeng Nabi wa qurratu aini fis salat. Nikmat salat teh lantaran keur berbisik, keur bicara, keur ngobrol jeung Gusti Allah. Gerakan urang lain nang urang nang Allah dititah ku Allah ku Allah. Babacaan urang lain nang urang janang nita Allah, tangan ngeuweuhkeun rasa nafsuna. Jadi kesadaran anu sejati 100% sadar sasadar-sadarna bahwa ieu salat teh nang Allah. Gerakan takbirna lain nang urang dititah ku Allah, rukuna sujudna kabeh ulah aya nafsuan bakal timbul teng nah